lewat kalah dikaluhurkeun kana hulu. Hideung cenah kurang jelas, kalah diperjelas dilaan deh. Coba tuh dah. Ada otak-otak kriminal mah gitu. Taman di zina, hatena hayal. Watak pantas takro wala takrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ulah deket-deket kana zina. Zina teh fahisha, kelakuan paling jelek. Wa sa'a sabila, perjalanan amal nu kacida gorengna. Tapi tong digoreng jelemana mah. Dan nu goreng teh naonna? Amalna. Nu goreng teh lakuna. Ulah digoreng jeung jelemana. Tong atuh. Tong. Deket ge ulah. Komo rakat. Entong. Kakarek dekat ge ulah. Komo digandeng. Bawa kunci. Balik. Ulah atuh. Dekat saja tidak boleh, apalagi merapat. Tenang, iki tenang. Iki engke ngalaman. Ngalaman dasa kedap di kan bade nikah ngalaman. Tenang. Ngalaman. Jajang iki tang ngalaman. Itu. Mas Ari ge ngalaman, tenang. Tenang. Tong loba di lamunan na ge. Alah, tenang. Tenang. Lebar. Jadi mulai aya hayalan-hayalan dina atina hayang teh tina paningali mah ulah. Naon maksudna? Ye lain sakadar zina hungkul, ari zina teh kapanan syahwat ti dieu timbulna hayang nafsu. Nafsuna hayangeun ka dinya. Intina wala taqrabuz zina teh ulah deket-deket kana pisahwateun nafsu mah lain jeung awewe hungkul. Da resep kana banda ge syahwat nafsu, resep kana pangkat ge syahwat nafsu, resep dipuji batur ge syahwat nafsu. Ulah deket-deket kana syahwat-syahwat pi nafsueun. Goreng lakuna, lain zina hungkul teteh. Kan kieu, ulah deket kana zina, goreng. Oh berarti takabur mah meunang. Teu meunang sarua. Ulah deket-deket kana zina, oh berarti koret mah meunang. Teu meunang. Ulah deket-deket kana zina berarti maling mah meunang. Teu meunang. Ulah deket-deket kana zina berarti mabok meunang. Teu meunang sarua. Itu. Tah. Kade ieu zina. Ai zina teh make nu teu halal. Mun awewe mah nu can aya akad-akadan sok. Itu. Ye, urang teh boga hate. Make anu teu halal, takabur dipake hasud, dipake koret, dipake belik, dipake gede amek, dipake ngalamun, dipake ngahayal, dipake poho, dipake anu lain kuduna, makhluk dipake diasupkeun kana ati, bari ati lain tempatna. Tuh. Tanu disebut zinah batin teh. Dina fikih aya nu disebut zinah batin. Contoh, urang ngeukepan pamajikan tapi ingetan hate di mantan. Atawa mana ngeukepan tapi gambaran beungeutna Britney Spears misalna, atawa Agnes Mo misalna. Sarua. Itu. Atawa saha we atulah. Mana leuwihnya kana nu kahari itu mah. Urang kapan diurukan ku maneh kana nu kitu teh. Murid dina siji eta mah urang, ngaguru urang. Gitu. Gimana suhu urang ulah diasupkeun da lain halalna kana jero ati eta diterapkeun. Ulah deket-deket kana takabur da lain halalna kana ati bade kitu. Ulah deket-deket kana hasud dasupkeun ka dina lain halal jauhan nu kitu teh. Zina batin ngasupkeun make nu lain pakna.
Kumaha tuh hayang kapake akad-akad dan anusa aya ikatan kumaha lamun hayang aya da takabur ge meunang tapi ka Allah takaburna jadi ngagedekeun Allah takabur teh lain ngagedekeun urang hasud pake tapi hasudna kana ilmu ulah kana harta tuh koret pake koret teh ka urang ka batur mah ulah tuh gitu eta akad-akadan sah itu ambek pake nalika orang dipuji batur pake lah nalika dipoyok kan sarua gitu dia kadang gitu awal perzinahan itu dimulai dari sebuah tatapan sebuah pandangan tuh wazinal ain min kabairis sagair tuh zinah mata eta tina sebagian pirang-pirang gede na dosa tina pirang-pirang dosa leutik panggedena teh zinah panon mun urang ningali nu lain mahram dosana dosa leutik tapi dosana dosa leutik disebutna ngan panggede-gedena dosa leutik teh itu dosa leutik nu panggedena aya tina juarana dosa leutik tah eta soca. Tak ketika geus aya tina panempo terus hayang daripada ngalantur ka ditu ka di enggal weh di rapalan enggal di akadan supados lamunanana jadi kanyataan henteu ngahayal-hayal wae meh teu manjang ngotoran kana atina wa huwa yuaddi ilal qurbi jeung ari ieu zinah mata eta ngajurung ilal qurbi kana deukeut ilal kabiro kana dosa gede al fahisha anu banget wa huwa zinal farji nya eta zinah larangan teh zina farji dari mata ieu sakalipun leutik tapi